Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah alaina abwaaba ilmika wansur alaina khuzana ma'rifatika. Ayeuna urang sami-sami ngabahas naon anu dikenal ku khawarikun lil adat. Adat di dieu teh hubungan sebab akibat anu biasana terjadi di alam, tapi aya kejadian-kejadian anu teu bersesuaian sareng hukum sebab akibat eta. Ua memulai penjelasannya itu tina gara-gara lemah tauhid. Ujian katauhidan, ujian keimanan ti Allah biasana datang di mana keur banget susah atau keur banget sieun, keur loba kabutuh, keur loba ancaman. Dawuh Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jeung yakin kami rek muji kana iman maraneh kabeh ku pikasieun, pikakeungeun, pikaringrangeun, jeung diuji ku lapar, kurang dahareun, kakurangan harta, kasakit awak, jeung kakurangan buah-buahan. Tapi anjeun Muhammad kudu ngabubungah ka jalma-jalma anu salabar. Jalma anu teu luncat eling ka Allah ting aroyol gagarayaman kana jimat, karena wewesan, kadugalan, muja-muja kapasarean, dipake pamuntangan ati, dipake panaleukeman, panayogyaan, atina pinuh ku kamusyrikan, ka Allah percaya, kana jimat percaya, kana batu-batu gede, ka kuburan oge percaya. Majarkeun itung-itung tawasul ka Allah, padahal tawasul mah lain kikituan, atawa ngayakeun panayogyaan sesembahan mangrupa batu atawa tangkal kai gede, ngadeupaan kuburan jalma nu baheulana kacaritakeun sakti, datang ka tukang ramal, neguh-neguh pikahareupeun, dijadikeun ukuran kauntungan hirupna. Aya deui anu banget susah jeung butuh ku dunya nepi ka ngambat arwah supaya kasarumahan, kaasupan jin setan nu majarkeun karuhun nu bakal nuduhkeun jalan hirup pikahareupeun. Eta kabeh kalakuan anu ditataan di luhur ngaranna bid'ah dolalah, jijieunnan anu sasar, haram hukumna, ulah hayang-hayang acan lamun rek bener dina nyekel keimanan. Pembukaan ti wa ieu urang mah geus teu luncat kana anu dicariokeun tadi, kana kuburan, kana jimat sajabina. Tapi adi nu kituna mah henteu ngan kana khawarikun lil adat urang justru percaya. Ari anu ngalakukeun percaya bener kana khawarikul adat, tapi ke akhirna ngalanggar, ngayang-ngayakeun bid'ah dolalah ceuk mah. Tapi urang anu henteu kikituan justru sering terpercaya kana khawarikun lil adat. Kajadian anu luar biasa ngabedah jeung ngorobos kana adat jeung hukum adat disebutna khawarikun lil adat. Ditinjau tina hukum akal eta mungkin ayana, serta pikeun Allah mah babari ngayakeunana, rek akur jeung adat atawa teu akur jeung adat. Ditinjau tina hukum syara, eta kajadian kudu diukur ku 3 perkara. Kahiji didasarkeun kanu ngagarapna, kadua didasarkeun kana praktekna, katilu didasarkeun kana tujuanana. Nu jadi dasar hukum syara lain kudu kumpul tiluanana, tapi dina salah sahijina oge teu meunang aya nu nalanggar kana syara. Lain berarti kudu tiluanana aya dina hiji perkara karek jatuh haram, tapi salah sahijina wae nalanggar kana syara. Lamun anu ngagarapna calon pinabieun ngaranna irhas, hukumna halal, saperti Nabi Isa waktos orok keneh tiasa sesauran. Kanjeng Nabi Muhammad angkat kasam di payungan ku mega,
Lamun anu ngagarapna para nabi atau para rasul ngaranna mukjizat, hukumna halal seperti Nabi Ibrahim diduruk teterak, Kangjeng Nabi Muhammad ngagupai bulan nyamperkeun tur belah dua, tina ramo panangan anjeuna kaluar cai pikeun ngaleueut para sahabat jeung sajabina. Lamun anu ngagarap khawariqul lil adat para walina Allah ngaranna karomah, hukumna halal seperti khawarikna para sahabat jeung para wali songo. Ari ta'rif wali nyaeta huwa man tawalat ta'atuhu min ghairi takhalluli isyanin. Jalma anu tuluy-tuluy taat ka Allah tur teu aya cacat kadurakaan. Ari wali cek ahli suluk anu imana nyicingan dina hakul yakin jeung ainul yakin. Geus nepi kana rasa papayun-payun jeung Allah, nepi kana rasa kadominasi ku kagungan Allah. Lamun anu migawe khawariqul lil adat teh mukmin soleh ngaranna maunah, hukumna halal, tul cara narekahanna ku cara nu halal, mungguh hukum syara. Sanajan mukmin soleh, lamun narekahanana ku nu haram ceuk syara eta teu tulus mukmin solehna, teu lulus jadi walina seperti make jam jawokan, make bacaan nu eueuh hartina, atawa ku tulisan huruf hijaiyah nu teu kaharti diteundeun dina beubeur, dina sabuk jeung sabangsana eta haram hukumna. Khawariqul lil adatna teh jatuhna haram. Lamun anu migawe khawariqul lil adat teh mukmin fasik atawa jalma kafir ngaranna istidraj, panyungkun ti Allah, hukumna haram sanajan cara ngagarapna kudu halal ceuk syara. Jadi kebalikan dinu tadi, teu disebut mauna sanajan nu ngagarapna orang mukmin tapi carana salah. Istidraj mah carana bener ceuk syara, tapi jelema fasik atau jelema kafir nu ngalakukeunana. Terus ari sebutan atau praktekna di dieu disebutkeun sih tentang ilmu sihir seueur di dieu disebutkeun sihir ieu dugi ka cara ngubaran sihir anu halal jeung saeueurna. Khawariqul lil adat bisa ditarekahan ku jalma anu soleh. Jadi urang lamun membutuhkan keajaiban dina ujian Allah di mana urang keur banget susah, keur banget cieun, keur loba kabutuh, keur loba ancaman, urang tiasa narekahan khawariqul lil adat. Kumaha narekanana? Di antarana hiji ku maca doa. Kadua maca hizib, nyaeta kumpulan doa ayat Al-Qur'an jeung asma Allah atawa ditambahan sholawat jeung istighfar. Katilu maca zikir, kaopat tawasul kalawan ku cara nu halal. Uwa teu ngajelaskeun tentang maca doa, maca hizib, maca zikir. Nu dijelaskeun salajengna ku uwa nyaeta tarekah kanggo meunangkeun khawariqul lil adat anu disebat tawasul sareng tafaul. Tawasul ari harti tawasul nyieun cukang lantaran pikeun nepikeun kanu sejen atawa jambatan pikeun lintas atawa nyuhungkeun ka Allah kalawan make jasa nu sejen. Dasarna tina Al-Qur'an dawuh Allah allazina amanu wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai jalma-jalma nu ariman, aranjeun kudu takwa ka Allah jeung kudu neangan cukang lantaran anjeun pikeun deuheus ka Allah jeung kudu jihad dina jalanna supaya aranjeun barajat. Teras dawuhan Allah ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu inna adzaba rabbika kana mahdura. Aranjeun ngadaru nyuhungkeun wasilah ka pangeran saha di antara aranjeun anu caket ka Allah jeung miharep rahmatna tursieun ku azabna saestuna azab pangeran anjeun eta kudu dipikasieun. Oge didasarkeun atsar para sahabat di antawisna dauhan
Sayyidina Umar bin Khattab dina waktu musim katiga aceklik. Anjeunna ngadua ka Allah nyuhungkeun turun hujan kalayan tawasul ka Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib paman Kanjeng Nabi. Redaksina kieu. Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi amni nabiyina fasqina. Nun Gusti saestuna abdi sadaya osok nyuhungkeun hujan kalayan keagungan Nabi abdi sadaya. Teras Gusti masihan hujan. Ayeuna abdi tawasul ku paman Nabi abdi sadaya mugi Gusti masihan hujan. Harita kene diijabah hujan dipocorkeun ku Allah. Apa mi urang teu apal kana Arabna nya carioskeun we ku Sunda tadi atau ku bahasa Indonesia. Tirobi we sakedik misalna nun Gusti saestuna Umar bin Khattab kapungkur nuhungkeun hujan ka anjeun kalayan ku kagungan Nabi anjeun sareng paman Nabi anjeun. Tah ayeuna abdi tawasul ku tah kasaha? Mugi Gusti masihan naon tadi anu dipikahoyong. Dasar nu sanesna nyaeta atsar atau carita nu nerangkeun ti masuk kedua ras katutupan. Aranjeunna tawasul ku amal masing-masing. Batuna ngagolos lajeng kasa keluar sadayana tina duha. Ieu mah tawasul ku amal soleh. Dibahasakeun teh manun Gusti saestuna hamba-hamba anjeun anu pernah kakurung di guha tawasul ku amal aranjeunna teras Gusti masihan jalan kaluar. Ayeuna abdi tawasul ku amal abdi ieu misalna mugi Gusti masihan naon anu dipikahoyong ku urang. Maka meunang gawe tawasul tegasna barang suhungkeun ka Allah kalayan maca jasa jalmi-jalmi anu soleh atawa ku amal hade. Contoh, ya Allah abdi ziarah ka para wali kalayan karomahna para wali. Abdi nyuhungkeun ka Gusti mugi Gusti ngalancarkeun usaha abdi. Atawa tawasul ka Kanjeng Nabi sapertos doa ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana billah mamadayas al karomi. Gusti kalayan keagungan Kanjeng Nabi anu pinilih dugikeun kana maksud abdi sadaya sareng mugi ngahapunten ka abdi sadaya kana dosa anu tos kalangkung. Zat anu seueur pamasihanana. Biasa wae tawasul ku ahli Badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kita makhluk kalimat tawasul ngan emu tawasul aya nu diharamkeun. Kahiji lamun mental langsung kanu ditawasulan eta teu meunang hukumna musyrik berdasarkan Al-Qur'an wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Saha jalma anu menta ka Allah jeung ka pangeran sejen lian Allah padahal teu aya dalilna pikeun sahna tatagenan kanu sejen maka pasti eta jalma dihisab di payunan Allah. Saestuna jalma-jalma kafir eta moal pinanggih jeung kabagjaan. Kadua, lamun aya redaksi tawasul langsung kanu ditawasulan eta redaksi wajib ditakwil salurkeun kana seperti contoh di luhur. Maksudna sapertos tadi dina doa ya Rabbi bil Mustafa kan seolah-olah langsung sudah ditakwil maksudnya bertawasul ku Kanjeng Nabi nu katilu. Lamun cara tawasul ku ngayakeun dahareun kabeuki nu ditawasulan bari geus maot eta hukumna bid'ah dolalah. Teu meunang haram. Kaopat kaum musyrikin loba nu nyalahgunakeun cara tawasul hatena muntang kalian Allah
ngulirkeun amal hade sabab tatagenan ku tawasul malah nepi ka nyapirakeun ikhtiarna karena gede percaya kana tawasul seperti ziarah ka makam para wali bari menta langsung ka eta wali ari salat jeung amal hade disapirakeun lantaran boga rasa cukup ku tawasul menta ka makam wali. Ziarah nu bener mah niat hadiah maca Quran, zikir jeung selawat dihadiahkeun ka ahli kubur bari ngadoa, ya Allah abdi nyuhungkeun ka Gusti mugi ngabeungharkeun ka abdi, contoh ieu ngamashakeun hirup abdi, ngabarokahan kana rezeki abdi, kalayan karomah sareng kaagungan nu aya di makam. Terus ngusahakeun hayang boga khawarik bisa ku jalan tafaul. Ari ngaran tafaul nyaeta ceuk Sunda nurubuat tegesna netepkeun jadina hiji perkara tina perkara sejen atawa ngeuweuhkeun hiji perkara tina perkara sejen nu teu aya patalina jeung teu aya sambunganana antara eta dua perkara. Saperti lancarna nu ngajuru upedah dina waktu 7 bulan dimandian ku cai belut dina dawegan. Konengna pare pedah keur waktu beuneur hejo ditembongan daun kaung nu koneng. Rumah tangga si Zaid loba rizkina pedah waktu kawin disawer ku beas. Jeung loba-loba deui warisan karuhun eta kabeh hukumna bid'ah. Malah lamun timbul khawarik eta kaasup sihir jeung istidraj. Kajaba tafaul anu dinas Quran jeung hadis sabab nyangkut masalah akidah. Di antaranya di mana masak daging akekah kudu amis supaya akhlak budak jadi manis. Ngaran budak kudu alus miharep supaya alus kahirupan. Sakumaha dicontohkeun ku Kanjeng Nabi. Ngaran budak jeung alus kahirupan kan teu aya hubungan. Tapi sabab dicontohan ku Rasul maka eta tafaul. Nah tafaul nu lain anu aya contona tina Quran sareng hadis anu menang warisan ti karuhun eta bid'ah pengen dilakukeun. Tah kitu warikun ada mangga dimuzakarokeun heula. Janten ayeuna mah tong keungnya dina ujian Allah di mana urang banget susah, banget sieun, loba kabutuh, loba ancaman. Dengan saukur aya ikhtiar anu biasa tapi aya oge narekahan warikun ada. Biasa ku doa, ku maca hizib, ku maca zikir, ku tawasul, sareng ku tafaul anu halal anu aya contohna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya nu ieu bade didugikeun mah. Tembe teh tawasul teh kan nu katangkap ku abdi bilih-bilih lepat ya meminta kepada Allah dengan perantara tadi mah dicontohkeun teh sa Umar bin Khattab. Apakah memang seperti itu aplikasi ayeuna? Bagi abdi masih ragu-ragu ya teh memang harus begitu atau cukup dengan kita meminta atau berdoa dengan sholawat. Alternatif setelah Rasul ada lebih aya contoh itu gitu. Dasarna nyaeta dawuh Allah dina surat Al-Maidah ayat 35 sareng surat Al-Isra ayat 57. Anu dikudukeun dina surat Al-Maidah ayat 25 teh kahiji jalmi mukmin kudu takwa ka Allah. Kadua kudu neangan wasilah pikeun geus ka Allah. Nu katiluna kudu jihad di jalanna supaya aranjeun baraja. Tilu hal eta direndengkeun ku Allah, disambungkeunana ku huruf wau anu hartosna. Aya nu leuwih ti heula nu mana nu leuwih unggul. Jadi kanggo kabagjaan urang aya tilu, takwa ka Allah, tawasul sareng jihad. Dina surat Al-Isra disebatkeun sing saha anu caket ka Allah jeung miharep rahmat kursiun ka azab. Eta biasa dijantenkeun wasilah kanggo nuhungkeun ka pangeran. Janten dieu masihan batasan jalmi nu kumaha nu biasa dijantenkeun wasilah kanggo nyuhungkeun ka Allah. Terus saat Rasulullah pupus
Umar bin Khattab kantos nyuhungkeun ka Allah diturunkeun hujan ku cara tawasul ku paman Rasulullah. Dina ungkapan Umar katingal yen tawasul teh tos aya sejak zaman Nabi. Nun Gusti saestuna abdi sadaya sok nyuhungkeun hujan kalayan keagungan Nabi abdi sadaya. Dan kade tadi ayat tawasul anu diharam. Lebih ke hartos Pak itu ya. Kalau diharamkeun mah lebih ke hartos lah. Kalau diwakilkan ya kalau abdi rada kirang. Maksudnya kenapa tidak langsung sholawat aja kepada Rasul gitu. Tawasul masalah satu tina sekian banyak tarekah kanggo ngingkeun kadeheus jeung Allah sangkan jalan keluar anu teu disangka-sangka perlu dipatarinan. Pak tiasa ieu teh Pak. Mungkin karena keterbatasan kita informasi terhadap seseorang yang ditawasulkeun jigana teh Pak. Ai ka Rasul sareng para sahabat mah kan jigana urang teh terus yakin tah selain itu juga nya uina kana keyakinan urang pami batas anu kauninga urang nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabat terus tawasul tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah ya ahlil badriya Allah ya tapi lain kieu kan kusabab teu apal saha ayeuna zaman nu pantes ditawasulan terus jadi ngaragukeun urang kana tawasul teu. Walaupun di dia aya unjukkeun kumaha cara tawasul ka makam wali Allah anu tos meninggal kan urang teu apal eta wali atuh eta cek baturnya kan ulah nepi ka justifikasi kusabab urang terterang jalmi nu datang ka makam tawasul itu asuh ku urang disebatkeun lepat da urang teu nyaho pan urang teu nyaho eta. Ya atau tadi Pak panginten tawasulna anu lepat itu sendiri Pak anu datang ke makam orang soleh kemudian meminta ke orang soleh gitu. Atau orang kadang masuk aya ungkapan kieu Pak. Ari jarah ke ulama kutu osok ari kolot sorangan teu dijarahan sehingga sok nyepelakeun kana tawasul aya gitu. Salah satu tawasul jadi diharamkeun teh nyapirakeun ikhtiar jeung nyapirakeun kana kewajiban-kewajiban atawa hak-hak anu dipenuhi. Ulah nepi mun tawasulna teuing ka para wali tawasulna teuing ucapanna bener oge jadi salah. Sabab nyapirakeun kana amal saja. Pak abi sok kantos menangkannya tawasul di Basaka Masjid Agung Banten tawasul ka Syekh naon lah gitu. Tatras teh nyanak cai tah eta kumaha sih Pak ieu Pak? Abdi sepatus mempermasalahkeunnya kedah dipilarian deui ci abdi mah. Dalilna hoyong abdi lamun urang ulah waka antipati. Cari tahu dulu. Insyaallah engke panginten kurang cobian milarian ayan teu dasarna ti mana nyandakna. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nastaudiuka ma qara'na wa ma hafazna farudduhu alaina inda hajatina ilaih innaka ala ma tasya'u qadir wa anta hasbuna wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.